Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadaya tiasa patepang deui dina pidangan warta Sunda. Mukakeun cakrawala ki Sunda keur balarea. Tantosna dina edisi Salasa kaping 8 Mei 2017 direncangan ku Simkuring Heni Melianawati. Pamirsa, aya sababaraha warta nu baris didugikeun salah sawiosna nyaeta ngeunaan musibah anu narajang wewengkon urang, khusus nama di Jawa Barat. Sapertos sababaraha waktu kalarum, aya musibah caah atanapi banjir di kota Bandung anu ngabalukarkeun sanes wae kana materi, tapi oge karugelan tina ayana korban jiwa. Nyaeta hiji jalmi nu namina Ade Irawan ngantunkeun sabada katimpaan caah. Pamirsa, warta nu salengkepna. Pamirsa, mung sakitu bewara nu tiasa didugikeun dina dinten ieu. Simkuring Heni Melianawati sareng kru anu mancen tugas ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.